Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa Sunda ngawanohkeun diri. Ngawanohkeun diri hartosna memperkenalkan diri. Wasta abdi Kania, hartosna nama saya Kania. Yuswa abdi ayeuna 7 tahun, hartosna umur saya 7 tahun. Rorompok abdi diparkeun, hartosna rumah saya diparkeun. Abdi sakola di SDIT Altaf Tazani, hartosna saya sekolah di SDIT Altaf Tazani. Ieu contoh ngawanohkeun diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Kania, Yuswa abdi 7 tahun. Rorompok abdi diparkeun. Abdi sakola di SDIT Altaf Tazani. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.